Deket sekali sama. Alhamdulillah. Jawab salam bangsa Alit. daun salam daun talus ngajawab salam menila lulus Terus saya acis. nyawa lulus ngacandaan sudah berganis penuh sudah ngan kade daun talusna ulah dicampuran ku daun kentang beda ngajawab salam teleles teh keur mikiran lumantakan ciri hadirna oge nyarane kana ti dari solenan sing hayang buru hutang kabar mudah-mudahan urang dieu hutangna sing buru-buru kabayar anu hutangna gede aciri jadi urang dieu ngajawab salam okos lele lamun lele dina liang kudu dikumaha hayang kaluar kudu diroj jadi urang dieu teh berenang ibu-ibu caplen jadi sekali ini masih semangat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi alladzina tuhsa amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم تبركا بذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. يا Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Pangluhun kolbu wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah ay man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
Utlitu lailata usriya bi fara'aitu akthara ahliha al-fuqara qalu minal mal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la bal minal ilmi wa qala Ibnu Luqmanil Hakim li abihi qala ya abati ayyul khisal fil insan khair qala ad-din qala fa idza kanat tasnatain qala ad-din wal mal qala fa idza kanat salasan qala ad-din wal mal wal haya faqala fa idza kanat arba'an qala ad-din wal mal wal haya qala fa idza kanat khamsan qala ad-din wal mal wal haya wa husnul khuluq qala fa idza kanat sittan qala ya bunayya fa idza kanat hadhil khisal fil insan wa huwa taqi wallahi wallahu wali walillahi taqi wa qala al-alif rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihim fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin amin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma ba'idna an da'watil ibtida' wa adrikna halawatal ittiba' wa thabbit aqdamana ala masalikis sulahal ilaimah warzuqna bizudikal istiqamata wa husnul khatimah Allahumma anfa'na wa jami'al muslimin wa jami'al hadirin hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Panggung kalbu ngajembaran manah purwa anu janten bubuka sabadana simkuring manjetkeun puja anu janten penghias rasa anu janten pembuka acara urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla puji anu janten penghias hati anu janten mimiti ieu ngaji urang sanggakeun ka Allah rabbul izzati salawat beserta salam anu tami mudah-mudahan curang dipangkeun dikeserkeun dikubrakeun ka junjungan alam wasta habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terhilap ke keluargina oke ke para sahabatna sareng mudah-mudahan ieu salawat miwa salam al-maqbulatan lebih ta'zim dicurahipatkeun ka urang sadayana anu sami-sami kempeng ngariung bombok karonok dina ieu mahfilah anu mulia dina raraga dina raraga penaikan kelas anu janten murid-muridna sebenarnya karon sareng mudah-mudahan ieu salawat misal salam al-maqbulatan lebih ta'zim dicurahipatkeun ka urang sadayana sami-sami kempeng ngariung bombok karonok dina ieu mahfilah anu mulia mudah-mudahan urang sadayana di dunia masing kengeng tarbiyah rasul di akhirat masing kengeng syafaatna amin ya rabbal alamin alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimakumullah sadacana simkuring ngajengkeun kana ieu pangaosan sapatah dua patah sakal dua kaul saayat dua ayat anu aya sakur pautna sareng ieu riungan
gelaanan simkuring ngatur nuhun kamulotipun opot strip miring protokol lamun cek bahasa orang Jakarta mah MC ngan lamun cek bahasa orang Kidul mah master of ceremony ngan dicek urang Cibileung Lebih keris. cek urang leuwih keris mah disebutna Protokol. ngan dina bahasa Sunda sok loba kosakata mah rasa sadana laras lamun teh mah ibu-ibu sok biasa di dapur sok nyiksikan anu koneng-koneng dan sayur sok disebut naon borgol bener aya deui anu bodas sok nyiksikan baturna borgol jadi naon borgol tah subhanallah naon cenah anu sok dipake lalap ku urang leuwih keris nu aya di sisi gunung di situ gunung disebut jengkol. Aya deui anu sok disebut ngagantung di bibir masjid sok disebut anu sok aya deui ngagantung dina kokolor si abah disebut sok disebutkeun nah mudah-mudahan yumratikum Allah subhanahu wa ta'ala akhinal mukarram alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman mudah-mudahan nanti Allah bersih dipanjangkan yuswana anu barakah amin tambih-tambih ilmu anu manfaat jauhkan belahi para rezeki anu halal yang dimana menacunduk waktu ninggal mangsa ajal karena mudah-mudahan yumratikul obat Allah masing dimaukeun bi husnil khotimah ngan lamun cek santri disebut non cek santri lamun protokol cek santri disebut non jang santri lamun ya protokol cek santri disebut non hah MC MC orang Jakarta tadi guys lamun cek santri disebut pasar naon sababna sabab dari pasar teh al hadis baina syai'ain ya pemisah antara dua perkara disebut pasar aya deui cenah protokol lamun cek jelema anu keur jatuh cinta jatuh asmara disebut naon Neng pernah jatuh cinta tuh disebut naon jurang kumis apa ini ada cinta apa jurang kumisahnya tuh apa tak mudah-mudahan para hadirin sadayana salajengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka para alimil ulama ka para asatid ka para muallimin ka para santriin wabil khusus ka guru simkuring Sayyidul Mukarram janten sesepuh di kampung guru urang sadayana alladzi lam yudkar ismu ta'ziman wa takriman urang doakeun ku urang sadayana ieu Sayyidul Mukarram guru urang sadayana oge para masyayikhul kiram anu janten ya surujud dunia wa masabihul akhirah alim ulama para masyayikhul kiram adalah oborna alam dunia neona mungkin di akhirat mudah-mudahan ya Syekhul Al-Mukarram wabil khusus Kang Haji sekeluargi mudah-mudahan mantenaga Allah masing dijantan masih Allah masing diberkahkan dina yuswana amin masing dijuda masing ditambih-tambih ilmuna amin masing dijebarkeun milik rezekina amin masing ditambih-tambah keluargana masing didamel keluarga anu sakinah mawadah warahmah putra putrina sing janten putra putri anu sholihah tur soleh anu salajengna mudah-mudahan ilmuna sing nambah rezekina sing berkah istrina oge sing nambah sholihah
malu narek kadinya mun bisa menurut ada apa memang pengajaran sensitifnya padahal masih solihah pada sana. Mudah-mudahan sakali deui dorong doa ieu guru urang sadayana anu masih dalam sareng putra-putrana nu ngabangun pondok pesantren, mudah-mudahan keberkahna ieu nyungan Allah Subhanahu wa taala masihan milik rezeki anu seueur amin. Sareng menuju mudah-mudahan ieu para masyarakat sadayana sing ngadukung nyanyian. Amin. Insyaallah. Nu beungharna, nu teu beungharna sing ngadukung. Naon sababna para sadayana? Sabab ieu teh guru-gurang sadayana anu bakal nyafaatan di yaumil qiyamah. Sebab kana para sadayana di akhirat aya 4 golongan. 4 golongan hayang pangheula-heulana asup ka surga. Hiji golongan jelema anu beunghar. Kadua golongan jelema anu fakir. Katilu golongan jelema anu sabilillah. Kaopat golongan jelema anu haji mabrur. Hiji golongan hayang pangheula-heulana dina lawang surga ceuk nu beunghar aing heula si asup ka surga. Sabab aing baheula hirup di alam dunia ngorbankeun harta ceuk paribasana teu nyaah dikorbankeun kana ngajalankeun agama Allah. Ngabangun masjid, ngabangun pasantrenkeun budak, ngadakolakeun budak, ngadidik ka jadi pamajikan, kudu ngadidik kan jadi anak. Kaula wajar asup ka surga ti heula sabab pengorbanan kaula nu sakitu lobana. Ya, turun cek malaikat Jibril, hei, ari sia kunaon cenah? Make hayang pangheula-heulana pariwut hayang dina surga. Ieu cenah malaikat Jibril, ieu kaula teh golongan jelema nu beunghar. Keur kaula hidup di alam dunia, harta kaula bruk di juru, bruk di pantok ngalayah di tengah imah. Si Jabrik aya di pipir, si Jamrong aya di kolong. Lobak tibuk loba-lobakeun di kebon, lobak teu kalebok ceuk paribasan. Gedong sigrong tinggal sup, pamajikan geulis tinggal Sup. tinggal celek. Mobil mewah tinggal celak. Karena saudara senang ku kaula dikorbankeun demi agama Allah mata wajar cenah kaula asup ka surga pangheulana. Ceuk malaikat Jibril, hei jelema beunghar ari sia nyaho ganjaran tidinya. Ganjaran sedekah, ganjaran maneh ganjaran ngorbankeun harta dina agama Allah ceuk saha? Ceuk jelema beunghar, hei malaikat kaula baheula ge tukangan. Kaula di dunia boga guru. Tah kaula nyaho ganjaran kitu ikuti kiai. Ceuk malaikat Jibril atuh teh heula sia nyaho ganjaran di kiai mah. Kadilah kasih siulah. Biar beres beunghar. Tuluy cek malaikat hei, golongan kadua cek malaikat maneh golongan di mana? Malaikat kaula golongan jelema anu fakir. Kaula cek paribasana juruk koreh-koreh cepat hulupet nyawa eor cecekolan bulut kos kale cipeukeun bitis bonyol tak leh monyetan. Cek paribasana hirup balangsakeun hirup dalam dunia. Ngan kaula sabar tina kapakiran kaula, teu leset ibadah ka Allah. Waktu nak sabilillah kaula miluan sabilillah. Ngabangun masjid kaula miluan. Sok sanajan bari kaula boga tanaga hukum. Mantak ceuk jelema fakir, mantak wajar kaula asup ka surga pangheulana sabab kaula can ngarasaan hirup senang. Cek malaikat dari mana nyawa ganjaran itu di saha? Di kiai. Cek malaikat Jibril atuh nyawa kitu make heula cenah aja. Ulah wa hayang pangheula. Tuluy cek malaikat Jibril katilu golongan ka di mana?
malaikat Jibril, kaulah golongan sabilillah, jihad fisabilillah. Para saudara-saudara, kaulah wajan asup ka surga panggulana sabab kaulah jangkau ning harta banda, bahkan nyawa ku kaulah dikorbankan demi agama Allah. Mata wajan cenah kaulah asup panggulana ka surga sabab kaulah ngorbankeun harta, tenaga, pikiran, toh pati jiwa, raga, darah diteteskeun, bahkan nyawa ku kaulah dibelaan demi agama Allah. Mata wajar cek eta jelema jihad fisabilillah asup ka surga panggulana. Kaheula cenah ari maneh nyaho ganjaran sabilillah pisahan. Tikian. Kaheula atuh cenah ari nyaho ganjaran maneh tikian mah kaheula. Para saudara-saudara, tuluy ku malaikat Jibril tadi golongan anu merpati para saudara-saudara. Cek malaikat Jibril, anjeun golongan mana? Ieu cenah malaikat Jibril, kaulah golongan jalma anu mung haji anu mabrur. Nah cenah maneh make hayang asup ka surga panggulana. Cek eta golongan, malaikat wajar cenah kaulah hayang asup ka surga panggilan. Kaulah ibadah ka Allah, tara ditinggalkeun kewajiban jeung sunatna sehingga kaulah ngalaksanakeun rukun Islam nomor kalima. Ngomong naon cek paribasana, ngorbankeun harta, ngajual sawah, ngajual kebon, ngajual mobil demi ngalaksanakeun rukun Islam nomor kalima. Mata wajar cenah kaulah naon asup ka surga panggelan. Cek malaikat Jibril ari maneh nyaho ganjaran jeung elmuna mun haji isaha tigian. Atuh kaheula cenah ieu ari nyaho ganjaran ti kiai. Tuluy dipanggil para hadirin sadayana ku malaikat Jibril, para golongan, para kiai, para ajian, para ustaz, hayo anjeun berasup ka surga, tuntun anjeun umat-umat anjeun berhidup di alam dunia anu bakti ka anjeun. Ayo gerak pimpin ku anjeun. Lamun urang teu ngadukung ka kiai arek milu ka saha di akhirat. Arek milu ka saha? Ya Allah ya Rabbi, sapaat tah kiai nyapaat. Baik dukung mantap kepada ibu sadena, tapi kadang nama alhamdulillah di dia mah ngadukung 100%. Mudah-mudahan para hadirin sadayana yuk santosna peringatan yuk ya Allah Subhanahu wa taala ngaenggal bereskeun kana pembangunan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sabilillah para hadirin sadayana sabilillah urang teu boga harta pek tanaga, teu boga tanaga pikiran para sadayana pek sedekahkeun kana jalan fisabilillah. Mudah-mudahan kemudian di akhirat teh para sadayana lamun teh Syekhul Al-Mukarram ceuk kiai ayo urang asup ka surga babarengan. Amin. Ceuk kiai Gusti abdi moal kalebet ka surga sabab kaulah hidup di alam dunia teu lesot jeung umat kami bisa ngabangun majelis taklim, kami bisa ngabangun masjid, kami bisa ngabangun pondok pesantren. Aku sabab dirojong ku umat kami. Besi ayat cina orang warung leuwih keris can kabawa ku kami rek diteangan heula. Diteangan. Jelema cenah golongan kami keur di dalam dunia keur kami ngabangun pondok pesantren, keur ngabangun masjid, keur ngabangun majelis taklim. Mana cenah kami hayang ningali heula umat-umat kami keur aya keur nalika kami memperjuangkeun agama Allah. Syafaat lain eta. Syafaat. Hayo hukum para hadirin sadayana sabab Syekhul Al-Mukarram bakal nyapaatan kaur. Dukung tina pengajianana.
pesantrenna barangkali sadayana pek ngaraoskeun para sadayana sabab eta jihad fisabilillah para sadayana man kharaja fi talabil ilmi wa huwa jihadun fisabilillah sing saha jelema anu kaluar dina talab imahna maksud jeung tujuan rek talab ilmu bahwa jihadun fisabilillah maka eta derajat jelema sarua jeung jihad fisabilillah sabab jihad fisabilillah zaman ayeuna mah urang teu kudu init ka mana teu kudu init ka Ukraina teu kudu init ka Palestina teu kudu init ka India orang Islam teu dibarantai teu kudu orang leuwih kiris jihad fisabilillah tinggal kiris dilawekan waktu ngaji waktu sholat berjamaah berjamaah para saudara insya Allah arek didukung arek alhamdulillah tika mari oke ngadukung wae mudah-mudahan di akhirat kurang sadayana masing salamat amin ya Allah ya Rabbal naon sababna para sadayana sabab tuna saparuna keterangan al ulama'ul amilun asfaqu min abaihim wa ummahatihim di anna aba'ahum wa ummahatihim yahfaduna min nar dunya wa ulama'ul amilun yahfaduna min nar jahannam para saudara-saudara jeung keterangan al ulama'ul amilun ari alim ulama anu amal kana ilmuna para saudara-saudara asfaqu min abaihim wa ummahatihim leuwih nyaah leuwih cinta leuwih senang leuwih sagala rupana ya ka urang sarare tinimbang indung bab naon sababna para saudara-saudara sabab alim ulama mah para saudara-saudara wal ulamaul amilun yahfaduna min nari dunya wal akhirah alim ulama mah ngaraksa ka urang teh lain di dunia hukum nepi ka akhirat para saudara-saudara sedangkan alim indung bapak mah lolobana nyaah kanu jadi anak teh lolobana ngan urusan dunia leras para saudara-saudara urusan dunia hukum sieun anak teu make leras sieun anak kajian imah benar sieun imah sieun anak teu kajian saum sieun anak teu beli motor sieun anak teu boga pangkat benar contohna kieu para saudara-saudara hadirin sadayana ayeuna ibu-ibu bapak-bapak kagaduhan kurang kali gawe istilahna ka Jakarta aya di dieu nu gawe ka Jakarta ya aya ayeuna ibu-ibu bapak sadayana datang berangkat anak kurang ka Jakarta para saudara-saudara balik teh di Jakarta 2 bulan sekali cing para ibu sadayana sok ditanya tara ujang ditu sok ngaji tara osok tara ujang ditu osok sholat tara osok tara ujang ditu osok puasa tara osok tanya tara gitu tara paling datang kamu budak narego datang nakaima segala rupa dibawa jing-jing diganong dicek paribasana dinapunuk dipangun ya datang kaimah kamu jadi kolot mungkin tara aya jarang kolot tu nanyakeun ujang di ditu sok sholat ujang di ditu sok ngaji ujang di ditu sok puasa aya teu urang baheula lawan balik Jakarta siok pada saya para dek sadayana sedengkeun ngadidik kanu jadeut kurang kalih teh para ibu sadayana ya Allah ya Rabbi ngadidik kanu jadeut kurang kalih teh asal mah kawajiban anu janten ibu ram ngadidik kanu jadi anak bab susucina bab sholatna bab adab-adabanana ilmu ibadah ka Gusti Allah kawajiban anu jadi sepuh leres para ibu sadayana ngaji
hukumna fardu kifayah. Lagu macam ayat fardu kifayah teh ida pahala bago sakotol haraj anil batin wa illa asimukuluh. Di mana-mana migawe setengah maka gugur dosa anu setengah. Eta fardu kifayah pada ibu sadaya. Fardu kifayah. Bapakna ngadidik kanu jadi anakna bab ibadahna, bab susucina, bab salatna, bab ngaji Qur'anna, bab ibadah anu sanes. Gugur dosa indungna kusabab bapakna ngadidik kanu janten putra putri. Ayeuna bapakna henteu teu kasiwar usaha teu ngadidik kanu jadi anak, teu ngajarkeun susuci, teu ngajarkeun salat, teu ngajarkeun ngaji Qur'an. Tapi indungna ngadidik kanu janten putra putrina, ngadidik bab susucina, bab puasana, bab salatna, bab ibadah jeung maca Qur'anna, maka gugur dosa bapana kusabab indungna ngadidik kanu jadi anak. Para saudara-saudara, indungna teu ngadidik pada ibu sadayana, bapana teu ngadidik kanu janten putra putrina, tapi dipasrahkeun ka kiai. Kasyaikhuna al-mukarram siap gerah-gerah ini para ibu sadayana diantarkeun ku urang ngan ada di sindang palaina para ibu sadayana ari ngaji budak teh ngan ukur torojol budakna wungkul tara ejeul kolot sarua teh di dieu sarua teh ya Allah para hadirin sadayana sim kuring muga murid saeutik terojol teh budakna sugan jeung bapana para ibu sadayana tah lamun budakna norojol hungkul kanu jadi pengajian teu gugur dosa indung bapana kusabab budak norojol sorangan ka majelis taklim pek pasrahkeun para ibu sadayana urang kali putra putri urang teh datang ka kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, abdi masrahkeun barangkali abdi terang bodona, hayang terang pinterna, hayang bisa ibadah ke Allah, hayang bisa turun tumut kanu janten Ibu Rama, ka Ibu Rama. Abdi masrahkeun ka Kiai sadaya-daya. Osok tarat itu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ngan kade ulah poho, ulah cara urang sindang. Alay ngan ukur masrahkeun we wungkul ari balik teh lam hetoy. Pek parimawan ade dak kiai oge boga keluarga pek nampokan 1 juta gunaun ngerokok na 2 slop tadinya kue na 3 kar terus bangga nyangakeun kiai semangat moal kiai na semangat terang dia gitu teu sarua jika nanti dia mimpi nanti ya orang senang kala itu ya Allah ya Rabbi. Tetapi alhamdulillah para hadirin sadayana di dieu aya majelis taklim bahkan ceperibasana pendidikan budak sakola para hadirin sadayana mudah-mudahan urang kali urang sadayana Allah Subhanahu wa taala masih didamel urang kali anu soleh tur solehah amin ya Allah ya Rabbal hoyong bu ngadung urang kali anu soleh jeung solehah hoyong nyaho carana kamu tungguring dibecaan carana ada diturutan moal insya Allah lamun urang ngagieun kue bolu make adonan kue ali jadi moal kue boluna lamun urang ngagieun adonan kue ali make adonan kemang goyang jadi moal para ibu sadaya berarti lamun urang jadi putra putri orang anu soleh pek galurkeun ieu budak teh kana jalan anu disoleh ciri nomor kahiji para ibu sadayana lamun urang hayang gaduh putra putri anu soleh sabab ieu teh ngaranna oge budak sabaraha hiji hurufna budak hiji B2 U3 4 5 cing urang bibir
biaya. Pek biayaan eta budak tina perkara anu hal. Tina usaha anu halal. Juga montema usaha hasil tina tani anu halal, hasil tina segala rupa anu halal para sadaya-sadayana. Sabab lamun urang cek paribasana, lamun urang merek kada haram. Masihan ka urang kali kada haram. Tina perkara anu halal, dosa kolbu maka bakal teas hate. Mata bakal teas hate. Natena para sadaya-sadayana. Lamun urang merek kada haram kanu jantung putra-putri urang tina barang anu har. Dosa kolbu di mana jelema geus teas hate hese dititah ngaji hese dititah salat hese dititah ibadah hese dititah kukolotna ngalawan benar Pak sadaya sadaya hiji beuna budak biayaan anu dipaulkeun para sadaya sadaya lamun anak urang putra putri urang dibere tina perkara anu haram para sadaya sadaya anu dipaulkeun pisan para sadaya-sadaya ya kulul lahmin nabatat minal halal pandaru aulabi lamun teh mah aya jelema campur-campur daging anu jajak daging anu aya dina awak urang para sadaya-sadaya hasil tina barang haram pandaru aulabi anu dipaulkeun jadi suruh ngarang paur para sadaya-sadaya kare ulah dibere putra putri urang tina barang anu haram tina barang anu riba para sadaya-sadaya kare nomor kahiji fokus lagi biayaan budak tina barang anu haram para sadaya tuluy nomor kadua naon para sadaya usahakeun eta budak kana jalan anu dipitaridho ku Gusti Allah. Usahakeun eta budak supaya jadi putra putri anu soleh. Pek didik berarti kurang para sadaya-sadaya. Usahakeun kurang. Nomor katilu budak beta didik kangen para sadaya. Didik para sadaya-sadaya lamun urang hayang putra putri anu soleh pek didik urang para sadaya-sadaya lamun urang teu mampu pek cara tadi pasrahkeun kajian para sadaya-sadaya tuluy para sadaya-sadaya budak anak naon tah asuh halal pek asuh eta budak supaya ulah nincak kana perkara anu teu dipitaridho ku Gusti Allah. Para sadaya-sadaya tuluy para sadaya-sadaya lamun urang hayang jeung putra putri anu soleh urang cara beunieuna cara nyieuna oge kudu soleh para sadaya-sadaya kosong tara urang lamun teh mah urang para hadirin sadayana cara nyieun budak anu soleh dimimiti urang prakna oge kudu jalan anu soleh para sadaya-sadaya memeh cek paribasana datang makan malam Jumaah para sadaya-sadaya datang malam Jumaah mimiti para sadaya-sadayana pek kurang memeh gawe jeung pamajikan memeh gawe jeung jadi bapana ulah poho kudu wuduheun sunat wuduheun osok tara beres wudu para sadaya-sadayana tuluy eta sisa laki urang pek ngucapkeun ulu osok tarabu carogi urang sok ngucapkeun salam tara cenah hayang soleh ya Allah apal uluk salam nabu apal jangan jawab salam apal
Teu apal di sarua ibu kecil. Beres kurang wudu, kuli uluk salam para sadayana kumaha uluk salam na Bapak dengekeun. Geus boga incu opat oge kemae lah. Ayeuna we uluk salam na. Kumaha cenah assalamualaikum ya babar rohman. Macana assalamualaikum ya babar rohman. Dijawab oleh sang istri yang ada di pelaminan. Waalaikumsalam ya Fatihah rohman. Niki itu jempe. Kakarak sudahnya. Ya Allah, ya Allah, wis buka itu 10 kakaraknya. Oh. Ya Allah. Ya. Mimiti caroge urang dengekeun tah caroge dengekeun kumaha buka itu 10 oge. Assalamualaikum ya babar. Jadi jawab sang istri yang ada di pelaminan. Waalaikumsalam ya Fatihah. Ini calon ya. Ngapalkeun calon. Bisi pohon deui cenah.